Loh, Pak Ustadz? Jadi, jangan jaket kenal dia. Saya lagi bingung. Saya mau anterin jaket, cuma saya nggak tahu rumahnya Abdul di mana. Rumah si Abdul? Oh, ini deket si Abdul. Iya, Pak Ustadz. Pak Ustadz tahu sih rumahnya. Mau dianterin nggak? Boleh, Pak Ustadz? Ayo. Yuk. Bang, Naon? Kenapa sih? Biasa aing komari nyari awak ditonjok aing. Kebantai nyari huntu deui. Aing nyari awak aing ditonjok kamari. Ripuh, ayo boga amang teh. Udah gitu pencetan dak bager da emang. Geus baiklah, baiklah. Kali di sama di titah teh nih kedua. Anjing. So aing tinggalkeun ku aing bas dendam aing kono. Aing tarima. awas dia siapa kita kebenaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya. Oh iya. Tumben ieu Neng Siti jeung Ustaz babarengan. Enak deh. Tadi nggak sengaja ketemu Pak Ustadz di jalan, terus nanya rumahnya Abdul di mana. Jadi sekalian Pak Ustadz nganterin. Iya Neng Siti makin hari makin ayo aing aduh. Ih naon sih Ustaz? Orang teh meuniki itu si Abdul mah. Udah, di peta meja Sakitu oh iya Pak Ustaz tah tanya Neng Siti kemana. Itu kemarin Pak Ustadz gak salah paham, jadi ketonjok sama Baron. Astagfirullahaladzim. Ya, ari jeung babaturan mah kudu akur ulah silih parasia. Goreng katinggalina ari parasia kitu mah. Jadi kieu Pak Ustaz ieu. Kamari teh Abdul jeung Neng Siti teh jalan duaan. Terus tiba-tiba Baron datang langsung nonjok. Kapan iya kieu jadina. Pak Ustaz moal Dewi. ulah duaan ari awal laki nujan kawin mah. Nah eta teh kitu anu katiluna jurig. berarti Pak Ustaz atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya teh kucing tahe tadi kita. Ini moronyoy, koneng juga artis India. Bisa wae. Kita mau ketemu Abdul ya? Iya, mau ketemu Abdul. Jangan ketemu Abdul. Abdul mah jarang mandi isu. Lagian teteh ketemu Abdul ada perlu doang. Oh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah. Aya si Neng merege hese. Teh Neng teh keur ulang tahun ya. Selamat ulang tahun ya Neng ya. Kasih, Bah. Ulang tahun nu kabaraha? 29 tahun, Bah. 28. Lainan 14-nya. Ya kan kemarin 14, sekarang 15. Kan jadi 29, Bah. Gimana teh? Data aman? Aman, Pak Lurah. Tenang aja. Alhamdulillah, yaudah deh kalau aman. Iya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Madon beta syukur alhamdulillah masih bisa ngaji kene nya. Kumaha si madon nya keleutik kene. Ngajina kudu nurut ka kolot, salat ngaji ka si abah geus kolot kitu nya. Nurut ka si abah. Beta ulah poe jualan suruh kudu tidur, ulah curang. Batur mau 2 kilo, bere 2 kilo ulah dicurangan jadi 1 kilo. Astagfirullahaladzim. Sudah tobat ka Allah minta ampun. Dosana eta gede. Paham tuh? Ramayan tuh. Dosanya geus penting tuh. Si tareangan isi ngadonnya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nya enak teh malam Jumat. Menjeunangeuna tapi Ustaz dengan sorangan wae. Batur mangareuna. Gimana? Monggo ka panggil si Siti di jalan. Baik ah. Ya, itu aja Pak Teh. Iya. Ada Pak Lurah sama Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini malam-malam mau pada kemana? Mau ke si Abah, Pak Ustaz? Si Abah ada apa rumah si Abah? Biasa mau bahas bako. Alhamdulillah syukur si Abah dapat sembako. Jangan lupa gue 2 bungkus. Siap. Ya, duluan. Ya, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dat. Enak, orang intai lurah. Udah. Ayo kunjungan enak. Siap. Saya iya nak. Oh, gampang.
Kebolan. Apakah kau menanam suuk? Suuk? Iya. Jangan tanya, Bet. Kemarin rasa kumaha, aya nu rasa janda, rasa perawan aya. Mau diborongin tidak? Boleh. Tapi harga harus naik. Kata si Ustaz jangan curang lah. Ah, curang sih kamari bisnis akar hasilan mana. Beta juga belum dapat itu. Ih, bisa kitu nya aing mah aneh. Asal teh arah-aneh air-air ieu desa teh ada rasa kumaha nya, rasa genting. Betul kakak. Aya naon nya emang. Jadi aya mah kudu waspada. Tapi anu ngeronda aya mah kudu bener-bener waspada. Bahaya kalau ada tergenting. Bah, si teteh teh kemana sih? Istri minggu, nyadonnya. Adan gitu. Tuh budaknya kangen bah. Sing hengnya mah abah geus atil ieu teh. Apa atul aya budak dan dasarnya teh geus penting nyawa. Udah budak-budak segadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aduh, iya lurah jeung RT. Aduh, iya tuh, Masya Allah. Isi RT, periode jeung siapa sana sih? Pergi siapa? Ayo guys ke Rondala. Gitu. Ya, siap-siap. Ayo lurah. Ya. Ayo teh. Aduh, si RT ripul. Aduh, iya lurah, awakna nih sehat. Ieu jiga tarencai. Bisa wae si Abah mah. Aya naon ieu ka dieu iduduan? Teh geus keliling gitu ka warga geus ngadata jam sembako gitu Abah ge didata. Alhamdulillah. Aduh. Kumaha sehat? Alhamdulillah abah mah sehat. Ya. Wah, udah malam nih. Ane pulang dulu aja ya. Oh gitu teh. Mami ditinggal nih, Pak. Ya udah teh, hati-hati teh ya. Makasih Arek ka mana gerah? Geus atuh. Satu tahu aja. Siap teh. Makasih teh ya. Makasih hati-hati teh. Ya Nud. Ingat teh maneh keur leutik. Lu belah, lu di mana, Bang? Eta di sawah ning nu pas arek ngalapuket. Oh, inget kunaon kitu, Bah? Katinggang orang-orang gua dan keluar leho. Oh, inget, Bah. Inget ayeuna mah inget ulah dibahas akhirnya. Yeuh nya hang cerita abah Oh, teh. atuh cerita naon? Ieu di lembur teh keur genting parah ieu teh. Aduh, Genting. pokona mah genting pisan. Urang bahas di pos ronda jeung Oh, barudak. gitu. Atuh urang bahas yuk. Ayo. Sekalian. Yuk, Ya, tuh. Mang Magat. Ke pos ronda. Duh, Naon? geus kan sibuk teu. Henteu urang biasa-biasa wae. Bantuan panen suuk tuh. Jam berapa? Jam 8. Ya, bantuin kakak. Ayolah, ieu mah aman, Bun. Aman. Oh, siap-siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Palurah. Palurah. Oh, si Abon nuntut Tumben Palurah euy. Mah? Aik naon Palurah? Bieu perasaan di rumah nah Ngobrol nuturkeun. jeung si Abah tadi teh di rumah, cuman si Abah caritakeun kampung teh geus teu aman gitu, makana urang hayang ka pos. Bener teu mastikeun gitu. Emang bener Palurah. Jadi kieu teuing kunaon belakangan ieu kampung teh rada teu aman, asa teu geunangeun we teh tentram kitu euy. Teuing kunaon pugu. Bener beta. Betul tatanya barudak. Geus we ayeuna mah urang tingkatkeun atuh ayeuna rondana nya setiap 2 jam sekali urang ganti, urang gilirnya. Siap Ayeuna lah. urang lebih perketat deui, oke? Oke, siap. Oke? Siap. Oke, Semangat. oke. Semangat. Mantap. Bang, ayo dah urang balik yuk. Ayo Terus pentingnya karunya si Mami. Anterkeun nya. Ayo. Oke. Buru-buru ya teh Palurah. Duluan ya, duluan ya. Atur nuhun Palurah. Ya. Siap lah engke instruksina dipake. Bener bah, bener kampung tasa. Iya nya sakeung ibu lu menalarai ki abah wanita nganterkeun. Wani atuh jeung Lain bising teu wani soalna ibu lu menalarai ki bah. nyantai jeung abah mah. Itu lain bisingna kitu sararieun abah mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Aul. Iya kos kepsa teh. Tingali atuh akana mencetar ge oge. Akar di mana ieu? Biasa nah lo kieu hai. Ieu loba besa. Oh, ieu teh si bos, bisina pesenan. Nengan ya. Nah, yuk kurang diantar lah. Dulu kurang pangneakeun. Halo Neng. Ya, Ini Am mau ke rumah. Boleh gak nih? oh iya. Yaudah nggak apa-apa, kalau sekarang ke rumah sama aja. Oke siap.
kencangan hujan nih euy. Leutik ieu dah. Engke deui tuh dah. Ayeuna Geuning. Itu saha ini edan. Iya, gelis pisan tuh. Ayo. Sampeurkeun. Ayo dah. Aya Neng, ini balik ke mana? Aku mau ke rumahnya Siti. Di mana ya rumahnya? Masih jauh tuh euy. Sebelah mana ya kira-kira? Pokoknya Neng nanti teh ada pengkolan, belokan. Pokoknya belok kiri aja. Belok kiri ya? Pokoknya tanya aja Papi Japra, tukang kredit. Oh, yaudah, ya, makasih ya. Ya, iya ah. Iya. Anjing gue udah gelis pisan. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya, Neng? Baik-baik aja. Ada yang mana? Tadi udah dari itu jalan-jalan. Si Papi mana? Ada di belakang. Sehat si Papi? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Neng. Neng, tahu gak bedanya Neng sama hujan? Enggak. Kalau hujan menyirami semua tanaman, kalau Neng menyirami hati Bisa aja. Kenapa? Enggak. Ada tamu. Sudah, Papi. Neng, tolong bikinin kopi ke belakang. Siapa? Siapa, Om? Alhamdulillah sehat. Kamu mau sama anak saya? Kamu kerja apa? Saya nggak kerja apa-apa, Om. Tapi saya yang bangun gedung-gedung pencakar langit di kota ini, Om. Wow, kamu kontraktor ya? Bukan. Arsitek? Bukan juga, Om. Nah, terus apa? Saya kuli bangunan, Om.